Zaman baheula aya karajaan gede di Pulau Jawa anu disebut Karajaan Galuh. Karajaan ieu diparentah ku Prabu Siliwangi Permadadi Kusuma. Prabu Permadadi Kusuma gaduh 2 istri. Pamajikan anu munggaran dipasihkeun ku Dewi Naganingrum, sedangkan anu kadua dibere ngaran Dewi Pangrenyep. Bahagianya jandan raja kabeh dilayanan segala nu hoyong kacumponan sanaos kuring nyambut ukur damel. Raja anu nguping keluhan Arya Kebonan langsung ngageruan anjeunna. Oh, anjeun teh rek jadi raja Arya Kebonan? Oh baginda, apunten baginda. Panginten teh anjeun-anjeun sanaos bisa mah. Upami anjeun yang jadi raja, abi bade masihan kerajaan ieu ka anjeun. Kan anjeun kudu ngajaga kerajaan ieu pemerintahna kudu adil jeung jujur. Jeung abi ngandalkeun 2 permaisuri abi. Punten hapunten Gusti kuring pikeun kalelepatan abi. Nanggi upami anjeun lares nyerahkeun kerajaan Galuh Pakuan, abdi bade nuturkeun pesan anjeun. Kitu nama ayeuna abi ngaberekeun kerajaan ieu ka anjeun. Anjeun ayeuna ngaranna Raden Wijaya Kusuma. Ya Kebonan bagja pisan. Anjeunna ngarobih namina ka Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Ayeuna anjeunna parantos janten raja anu beunghar. Deui pikeun sasama menteri urang mundur, anjeunna ayeuna kedah nyembah ka anjeunna. Saatos serah terima, Kanjeng Agen langsung tapa sareng Kanjeng Mulya sirna ti payuneun Arya Kebonan sareng lengser. Salajengna Raja Permadadi Kusuma janten Brahmana anu namina Ajar Sukaresi. Lengser. Ampun Baginda. Ayeuna anjeun kedah ngumpulkeun sareng ngumumkeun ka masyarakat bahwa kerajaan Kusuma tos anom deui. Mohon Baginda parentah Baginda langsung dilaksanakan. Hiji dinten, Dewi Naganingrum sareng Dewi Pangrenyep parantos sumping. Tujuan kadatangan 2 ratu teh nyaeta aranjeunna tiasa nyaritakeun impian tadi wengi. Hampura Raja, abang teh ngimpi hampir sarua ngeunaan gugur bulan. Orang ngimpi gugur bulan namina Ajar Sukaresi. Eta teh pasti cenah mah abang teh bakal menang. Naon? Teu mungkin. Lengser. Hei Lengser, cobi naha 2 permaisuri kuring. Hamil atawan teu? Ampun Baginda, menurut penerawangan Abi, 2 permaisuri Prabu Raja ngandung 2 anak lalaki. Anjeun kabeh sadayana bikin kuring kesal. Payahan sesadayana lain. Indit. Nah anjeun nangis dina. Naon anu anjeun nyeun sedih jeung nangis kieu? Abi sedih Baginda tos 10 bulan acan ngalahirkeun Dewi Pangrenyep tos ngalahirkeun. Sabarnya Dinda. Saatos Mulya ngahibur Dewi Naganingrum, ujug-ujug janina sacara ajaib ngomong ka Prabu Raja. Perma Wijaya, anjeun parantos seueur mohokeun janji anjeun. Langkung anjeun ngalakukeun hal kejam. Langkung pondok kekuatan anjeun. Dewi Pangrenyep. Ampun Raja, aya naon nyawanku? Oh itu. Dewi Pangrenyep, putra anjeun Haryang Banga bakal jadi gentos. Lamun eta kasus abdi bade ngalaksanakeunna. Anggih pami Naganingrum ngalahirkeun anjeun kedah nyiepkeun putra anjeun ka walungan. Lamun kitu carana abdi bakal ngalaksanakeun tugas ti anjeun.
hampura abi hani ngajalankeun tugas hungkul. Raja, abdi kantos ngabantuan Dewi Niganingrum ngahirkeun. Tapi anjeunna kakak ngahirkeun anjing. Naon? Dewi Naganingrum ngalahirkeun orok anjing. Nyerahkeun. Lengser. Abdi paduka. Buat paehan Dewi Naganingrum. Ya acara bisa jadi aib kerajaan. Anjeun sae, susuhunan anjeun kukituna abdi bade ngalaksakeun perintah anjeun langsung. Naganingrum, urang kudu gewat-gewat ka luar ti istana. Lantaran aya bahaya pikeun Naganingrum. Anjeun bade bawa abi ka mana? Ka hiji tempat. Hayu. Ampun Ratu, abdi bade jujur ka Ratu. Abdi dipiwarang ku raja pikeun maehan Ratu. Tapi abdi aya ide pikeun Ratu. Kumaha lamun Ratu tinggal di leuweung, terus ku abdi dibangun pondok pikeun Ratu. Hatur nuhun, anjeun bageur pisan. Kukituna Ratu, abdi nyuhunkeun salendang Ratu pikeun bukti ka Raja Prabu. Ah, nuhun. Mangga Ratu urang kaleuweung. Hapunten Raja, abdi ngahadap. Abdi bade masihan bukti tos ngabunuh Naganingrum. Halus. Halus. Tugas abdi beres Baginda. Tos beres. Ki, hari ayeuna kebon teh kumaha Ki? Ah, kebun teh teka urus neng. Da aki-aki geus nyeri dada. Kumaha ya tadi usaha. Ki, Ki. Ki, itu aya naon Ki? Mana? Siga orang kita. Orang eta mah ya. Hayu ah, Hari itu hayu. Nah, tuh. Nikah sepianya Ki. Usahanya yang meni 3 kieu cen ka dieu. Tega. So, ayo wae. Nanti tinggal lagi dia. Ki, tadi teh ningal manuk Ki. Manuk naon? Eta meni saya tuh tinggal di mana itu. Manuk naon eta teh namina teh? Eta teh ngaranna cium. Oh, mau meni saya pisan ya. Di baheula geus aya di zaman Belanda oge. Gitu. Janten kunaon? Ki ari eta sato naon Ki meni saya kitu? Eta teh wanara monyet. Oh, si baheula eta ge sarua. Masih kena aya. Saya tuh Ki upami abdi nami abdi dibere cium wanara. Cium wanara nuhun. Nyanyi kita can mere ngarannya nuhun. Aujang teh. Halus satunya cium wanara. Halus. Heeh. Geus lah. Ya, dia cium wanara ayeuna mah. Ya siap Ki. Yang satu hayu urang ka bumi. Ayo tuh Ki. Urang ieu we. Iya we Ki, ku adi Ki berat. Anak-anak teh si cium teh geus gedenya. Tanya mau di darahnya gua si cium teh saha? Karunya ayeuna geus gede. Indung teh bapana raja. Ki maku mama we. Mau aki teh ngan rada berat we. Ngalepaskeun si cium teh. Di laleutik eta teh. Ayeuna geus waktuna Ki. Nya ayeuna mah kumaha we lah. Si cium teh ka mana Ki? Biasa tuh berapa lakinya.
diukuna. Ayo naon gitu Ki. Isi ini pada ngobrol nih. Sebenarnya mah kurang teh geus hafal. Naon nu rek diomongkeun? Cium, sebenarnya cium teh bantuan aku teh, bantuan ibu ngomong mah. Gitu. Sebenarnya cium teh lain anak emak jeung bapak. Cium teh menang nimu di palungan. Juga nama cium teh budakna Raja Galuh, Raja Penggedena Didi. Di cium tetep anak bapak jeung emak dia. Jadi Ki abdi teh budak raja. Beres. Cium hampura emaknya hati-hati, kudu bisa jaga diri. Iya sih emak kan sakit. Oh pemuda, tengyen keributan di kerajaan. Lamun Baginda nguping, beak maneh. Abdi bade nyang harepan Gusti Raja. Aya perlu naon pemuda bade nyang harepan Prabu. Nyaritakeun yen Ciung Wanara bade nyang harepan raja. Nyantos, pemuda ngiring sareng abdi nyang harepan Baginda. Mangga. Hapunten Baginda, aya pamuda kasep anu bade nyang harepan Baginda. Naon? Di mana? Abdi saweran heula Baginda, Baginda antosan sakedap. Hei budak ngora. Saha nami anjeun? Jeung asalna di mana? Tepangkeun nami abdi Ciung Wanara. Abi putrana Aki jeung Nini balangan terang. Naon? Hartosna anjeun sumping ka dieu. Abi putrana Dewi Naganingrum. Hah? Teu percaya. Naon buktina? Abi aya buktina. Ikat ieu teh ditimukeun bareng pas abi ditimukeun di walungan ku Aki sareng Nini. Urang masih kena teu percaya. Urang rek nangtang maneh. Hareupeun keraton ayeuna, hareupeun kerajaan urang. Dar, gelut jeung urang. Abi tarima tantangan Baginda. Asal mun abi menang, serahkeun setengah kerajaan Baginda ka abi. Hah? Didinya hayang setengahna kerajaan. Sok, urang satuju. Ah anjir, eleh aing ku Ciung Wanara. Ciung, ieu perjanjian urang teu mimiti. Urang bakal mikeun di setengah ka maneh. Hatur nuhun Aki, Nini, abdi tos bagja di abdi tos janten raja.
Hahaha.